ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Husain dibunuh ku ngaran Umar bin Sa'ad hanya karena hayang jadi pemimpin. Untuk kepemimpinan ada jahat anu luar biasa. Apapun yang terjadi kepemimpinan penting aing jadi gubernur. Jenteng aing mah kajen kumaha ge usahakeun Gus ya. Aing mah jadi gubernur. Duit ku aing diambalayakeun. Kieu nu hayang umrohkeun. Nu hayang mobil bare ustad. Nu hayang ngabangun pondok kudu penting aing jadi gubernur. Ulah eta bila perlu bunuh Gus ya. Masya Allah lain kuari bae ieu baheula tah Umar bin Sa'ad tekos kitu. Masya Allah keri. Sehingga Sayyidina Husain cucu daripada Kangjeng Nabi bunuh ku hanya semata-mata ingin jadi gubernur di kota Roy, di negeri Roy. Atuh cacak baheula kos kitu teu komo kuari. Nu mantak ge deres tah nu dibere mobil mah hanya supermi saja. Ngegila. Masya Allah. Duit seberapa duit lah? Tuh, di mana separuh ribu? Belanja. Tuh, 20. Beda-beda kan? Nu di dia kelurahan mana 10.000, tangkoran sih ngomong tuh. Nu di dia 20.000, aduh ya. Itu, ini sabaraha miliar, sabaraha puluh, sabaraha ratus miliar disebarkan. Nu penting yang jadi gubernur. Nu nyogok jeung nu disogok. Iya insya Allah di akhirat bakal ditempatkan. Alhamdulillahirabbil sedikit lah jauh beren segitu lah pokoknya mah tuh bersih kalau diajak-ajak hirup teh kudu ngatur sing hade lantaran kepelag batu loku tulang nu gede komong geus kolot mah tinggal salenggah dua lenggah hendi ka kuburan sing hade sing rapi besi bae ke sebab sakitu jadi mamala rugi anak kurang geus salat tingongora puasa tingongora geus istighfaran di deket akhir hayat calengkah dua lengkah deui dibendeu ku Gusti Allah sing hade kaharepna sing hade jasa kaharepna kula mah urusannya jadi gubernur jeung henteu teh mah urusanna tapi urusan urang jeung Gusti Allah sing hade aya nu ngomong kiai teu mah kiai cenah atuh teh mah kabagerannyana mere ka urang kok make diharamkeun eta mah kieu cuma cekna kudu ngaji deui atuh kajen aing kudu ngaji deui sia mah terus bae kajen dibebaskeun ka neraka ge aya teh kiai ngomong kitu kadang ikut ceuli aing aja teu marah teh naon gara rasakeun bae sabaraha taun ta mobilna sabaraha taun ta pondok pesantren deulekeun ke bisa pan teu macakeun utawi ka masyarakat deulekeun geus Aisyah ni tangaji deui ka aing mah geus. Deulekeun deket kiaina ge teh jauh. Deulekeun mah pokona mah. Ye itu kadang ya saja kacili kudu ngaji deui cenah tah ki ucil. Sabira urang mah dibere atuh nu kira hadeui sakian teh. Oh masalah. Bila perlu minta deui sia ka ditu. Ulah eta anu bentuk sogokan nu nyen proposal kiai nyen proposal dibangun pondokna deulekeun bisa teu macakeun utawi aya santrina nyanana embung macakeun sanggeuk aya nyanana hayang santrina eueuh ji emang teu kumaha kitu aya je kiai ngomong kieu kabari mah cenah ngaji lobaan kiai 100 cenah ieu kula ngaji malam anu ku aya hiji jajan sugan kunaon cenah kiai atuh sugan sia kunaon nya aja biasa bae kula mah biasa bae cenah kumaha kamari milihna ka mana milihna ka karasa encan kebal karasa encan kebal menurun sakena tina 100-an kulari jadi 40-an geus bebeja ka kula teu bohong saha dibendog ku Allah teh geus aya ken aya deui nu ngomong ku ari jadi bingung bae cenah kiai kula ieu akhirnya manu ngaji mah arayangan kulana dibere sanget ieu dosa naon sakena coba kiai pangnempokeun oh masalah itu mah milihna ka sa sia zirawan sia bebendu Allah ngeuna sia dibere duit delekeun balukarna mentak kula mah bawel ge kajen aing mah diomongkeun ge jadi tumbal pangomongan masalah geus teu bendu saeutik-eutik acak ngan ieu urang balalener bae
sakedeung deui hirup teh moal kebel masyaallah moal kebel hirup teh kok kan enggak diacak-acak umur kos kitu geus puguh kamari kula ngomor zaman Golkar acak-acakan kiai sabaraha kiai nu kadeuleu ku mata urang acak-acakan kiai teh aduh masyaallah datang ka maot eueuh santri datang ka maot nyana ngahayang ngembangkeun ilmu teu bisa eta di zaman tangkorak koning teh sing ada teh tangkorak adanya ku teh sia tangkorak awal meureun aing greget jaga kiai masih kana milih Golkar kana bae aya tokoh Golkar ulah didenge cenah kieu mah nyarekanan Golkar mah teu salah teu naon sarekanan aing ku sia di jauh sanerekna sia ngadu ke di akhirat aya tokoh Golkar nu ngomong gitu cuci ngagogoreng Golkar cenah tah geura omongkeun aing teu nyeuri saeutik-eutik acan geura modal sia ku aing ditunjuk di hareupeun sapadia sia ku aing kadege ku cenah sia emang kunaon cenah kiai greget amat babaturan aing kiai ajur ku Golkar pengimbang pondok pesantren ajur kunaon siapa ngomong lain aing emang teu nyeri batur aing diajur-ajur kitu nyeri aing teh masyaallah nu kuduna mah mahmur agama rusak saya sasakalana tangkorak siapa ngomong aing mah ngajalanan doang toser aduh di Garut mah resep Golkar ajur di Bandung mah resep Golkar ajur di Tangerang masuk Golkar intian kita nyeri eta nu kuduna bagus jadi jore nyeri penjenengan teu ngarasa nyeri atuh nyeunana teu ngarasa nyeri ge tapi kat dieuna mah ngarasa nyeri ceri duh cenah kiai ulah duh mobil ke mana eueuh ajur mobil eueuh santri eueuh ngaji henteu ajur henteu tuh nu mantap kita tangkorak Ilmu cerita baheula ge kos kitu sehingga ajur-ajuran tuh fadayaku alaihi la'in maka ngarupakeun ya Hussein alaihi ngatasi badayako maka ngarupakeun ya umar alaihi maka ngarupakeun alaihi ngatasi Hussein obo alaihi kang den lanat arsada tadikin galawan lu sangat-sangat ngarupakeun wasada baina yadaihi lana peti lain dalam antara raping Hussein wa dia tarik inka martalakan inda dalan ilan qatalahu yaumal jum'ah tekamarinya tamaten ya lain Hussein dalam dina Jum'ah wakila yaumaz sabti al-ashir minal muharram dan ucapakeun apa yaumaz sabti dalam dina sabtu kang kaping 10 saking muharram Waqala Ibnu Abdul Barri lan ucapa Ibnu Abdul Barri wakila lan dan ucapakeun apa yaumal ahad dalam dina ahli asyin madaina minal muharram kada tanggal 10 kang liwat yasin saking bulan muharram binaudin minadil kupah kalawan panggonan kang tetep saking tanah kupah yuqalu lahu Karbala kang den arani lahu gadadil kupah Karbala wa yurafu aidun bitufilan den kinawaruhi ardin edang meninggalwan tanatuf alaihi jubatun min khuzin lan ikut tetep ngatasi Hussein utawi jubah kang kedap saking sutra min khuzin dakna saking sutra dakna wa huwa ibnu sitin wa khamsina sanatan lan uta Hussein iku anak lanang 6 lan 50 tahun Umar bin Sa'ad lantaran hayang jadi gubernur di tanah Rai maka siap membunuh Sayyidina Hussein baliknya dijadikan gubernur tapi nyana pinuh ku dosa moal katembus dosa ngabunuh Sayyidina Hussein
dumadak fabayyaqa alaihi la'in asyadat tadiq, maka nyempitkan seorang manusia terlaknat terhadap Sayyidina Husain asyadat tadiq wasadda baina yadayhi, jeung nutup di antara masa depan Sayyidina Husain wadihat tariq ila an qatalahu, sehingga nya ngabunuh ka Sayyidina Husain. Padahal Sayyidina Husain mah penerus Kanjeng Nabi, tapi kunyana dilarat, kunyana diputuskan perjuangan Sayyidina Husain, kumane anana dihabiskan jeung jelema-jelemana lain sekedar perjuangan-perjuanganana. Golkar mah mutuskan perjuanganana doang, jelemana mah henteu, tapi ieu mah jelemana jeung segala rupana pihak kamu. Pengawannya tadi bunuhna iya umal Jumat tipis cenah kiai di bege loba urang Golkar kadang-kadangan ya umal cenah moal ngaji deui minggu halus bari itu sia maur teu kudu ngaji ka dia jangan beres Golkar deui abah korupsi apa barengan kan cenah kiai nyan lain nyanyian deui aing greget jasa atuh guru aing ge di ditu hiji pan beunang ku Golkar masyaallah. Salah sahiji guru di Garut aya buah hebat biasa benang ku Golkar lantaran zaman Ali Murtopo datang ka ditu dibangunkeun ludes santri tangkorak Golkar goblok jasa antak aing dicarekan ku tokoh Golkar di Jati jentai kajen teh sacablakna ngomong sia ka aing greget pokoknya Golkar kabeh lah pokoknya mah. Ngesuyu Golkar mah tanggal caringan geus acak-acakan gua mah. Diangkat deui ka Burijal. Ya maju mati cenah eta poe Jumat hareng dibunuhna Sayyidina Husain tolol ta Golkar wakila. Ya mah Sabtu cenah Sayyidina Husain dibunuhna pas Sabtu bolon ta Golkar tah minal Muharram. Kan jadi kuas kieu teh. Cenah cek sakalna poe Jumat terbunuhna, cek sakalna poe Sabtu, cek sakalna poe Ahad. Nazbulu mabaina minal Muharram di hiji tempat di mana min ardil Kubah disebut Karbala, ialah terkenal Karbala nu dina haul Karbala ratusan juta manusia datang ke berbagai negara, di Turki, di Yaman, di Kufah, di Indonesia datang untuk haul Sayyidina Husain. Mengenang terbunuhnya Sayyidina Husain geus teu kajagaan ku tentara, pokona asal haul Sayyidina Husain di Karbala jutaan manusia komo ti Irak jeung ti Iran disebut ya Eropa Edon di Tuf waktu dibunuh nya make jubah min khazidakna itu sutra buatan negeri Dakna umurna wa huwa ibnu sittin wa khamsina sanah umur 56 tahun. Mudah-mudahan orang diberi cinta ka Sayyidina Husain, diberi cinta ka zuriat Kangjeng Rasulullah, diberi cinta ka turunan-turunan Kangjeng Rasulullah, ka para habaib, ka para syarifah, sehingga orang di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.